rumah tangga mah tarima abdi nikah ka putri tegas bapak nu wastana neng titik-titik kalian ngangge mas kawin ku seperangkat alat salat atau alat naon dibayar kontan tarima dirinya lain ukurna dibakeun gelisna tak goreng patutan pamajikan wayahna leg-leg copot tong beugara dibeja-beja ka batur sabab batur teu milu urusan kana rumah tangga urang. Ngomongkeun ka susah ulah ka mamah dedeh ge teu meunang. Mamah dan ya curhat dong, iya dong. Wah curhat, abdi caroketnya burutnya tuh usaha. Bernaon nawi bilang salaki. Bener tuh pak. Boga kasusah, boga kabingung, telat kuduaan dari rumah tangga teh meunang. Panitia teh ngarumah teh kesepakatan duaan. Nah ibu gak masalah di beja dia kabatur, nah ibatur urusan leres. Pemajikan goreng nak, pemajikan terbalik nak, pemajikan tercerna loko dabongan dina ijab nage tarima abdi nikah lain narimakeun lahir na wungkul tapi deuk narimakeun batina lain deuk narimakeun alus na wungkul tak goreng patutan ditarimakeun mata hiji waktu neng teh baut dikasetileun dikarujiteun wayahna akang kudu sabar yang hareupan sabab boga judul abdi siap narima weh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palingan dah geus jam 8. Nyamaran teh jika nunggudan sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tahu juga maksakeun sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panjaluk cakur pamoga carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumarites kana hate tumali kana jajantung hati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina aki sanubari dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calinci luncat mulang udar tina tali gadang citra tina supaya ngorek ngijing sila pingkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti Rasul mincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala luar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh rami antawis pamegat istri nu nyonto Kangjeng Nabi sunuk waktu nyambut catur nyungsi pasini birahi supaya anu ti heula munggaran pakayat hati sejasilih pikaheman sangsan badan titik kiri dan mugi kaluntun tipung laksana paneja hati supaya anu ti heula geus moal galiger deui siloka kang kalung kembang mangle tawis nana hiji sagagang kembang kaheman sareng deui kembang kadeudeut ingkang rayi anu seja nambah sagara na rumah tangga neleuman leuwih ngalaki-laki diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi doakeun ku urang sakabehna tong jejerih lamun seuk meunang kapeuri sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah dina nyatasna karotas bodas hidup dua anak-anak king seja motretkeun karotek ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu penuh ku kacinta wanci nu penuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kitu lindu ieu mata timpuh sapalebatna ingatan lalakon mangsa katuka panjen duaan melesatkeun godewa kanyaah birehing rumah tangga beki boboh ku sifat asah asih jeung asuh malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun rokok
ketinggian diberi bahasa gitu lumayan tunuk. Para asatida kori mubaligo permatan simkuring guruanan pikeun simkuring ais pangampi pupuh lemur kades kadus RW RT BPD LP tur LPMD di bumi wabah pasadaya lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa reket tingting papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung mumpulung di ieu tempat boga maksud nu dituju boga maksud nu disejah. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari bapak jeung ibu ngariung di dieu neangan naon. Teu bisi pincu. Ceuk ibu jeung ceuk bapak, ibu ngariung di ieu tempat neangan ilmu. Nu jadi pertanyaan di mana eta ilmu? Geratanya ka ustad deukeut al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Nah geus kaoncoran urang ku ilmu urang jawabanana acah. Kabeh ge arapal ilmu tahajud geuning unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi na hayati miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi nah sakapeung ajengan ge gurger wae. Berarti lamun gitu ilmu urang teh boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Tah kusabab gitu urang teh butuh pitulung Allah, butuh oncorna Allah, butuh sagala-galana ku Gusti Allah. Ulah ngarasa jago, ulah ngarasa pinter, ulah ngarasa bisa, kabehanana ge bisa dibisakeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun, ari urangna saha? Kayeuna bapak daek ka dieu entong lepak dada asain pang daek na keur ngelut mapan disamper ge mumul. Batak salah bener daek kedul alus goreng lain milik batur milik awak bapak jeung awak kuring batak mengaran hirup tong sok lalajo kana kasalahan batur da urang ge boga salah jiga batur. Jigana nya selama kahartieun beda umut-umutan. Ya. Kumah-kumah itu kan kumikir dari kumut gitu tuh. Salah bener alus goreng daek yang kedua milik saha milik urang. Ustad osok bener ampura bisa didaya ustad urang aku osok berngeureuyeuh ngan teu bisa disebut ahli bener. Ustad osok salah panginenna. Kalau mana ustad minang nyeun kasalahan, ieu pan ustad osok ceramah lamun nerangkeun dalil tahajud popolotot ka batur tahajud kasok toong kamar ustad daes. Jadi lamun nerangkeun bab sedekah leuwih keren batan batur innamal shadaqatu lil fuqara sarodakoh ta eta ayatna ieu Qur'anna sedekah teh ibu ngajaga harta urang jeung milik urang mah rezeki nu geus aya mulo rezeki nu can aya kiraha sia ta sedekahna. Atuh entong mabatur kuring we ayeuna nyaritakeun bab sedekah apakah nya kuring sedekah lain naon atuh ngadudut badan sedekah sakedeung deui ceramah ngeusan hajat bakal mudag pakades geus Ustaz cenah punten ieu mah kagegelan sedekahna ti urang majalengka udah ditambah ku kuring nya udah butuh nya mata krak-krak we urang teh karek bisa pidato can bisa nembongkeun contoh bener Pak. Bapak teh ieu teh entong so pinter, tong so alus, tong so ieu karek bisa pidato, can bisa nembongkeun contoh. Kunaon Nabi berhasil ngadidik rumah tanggana, kunaon Nabi berhasil ngadidik umatna, kunaon Nabi berhasil ngadidik dunyana, lantaran Nabi mah jago pidato, jago contoh. Tak urang mah kunaon teu berhasil, kadang-kadang ka batur maneurah anak pamajikan menyegan, Pak. Besok raoskeun bisa percaya dah heueuh. Ya. Kunaon eta lantaran nu tadi penyakit kurang nu apalna pemajikan teu apal panyakitna salakina mata lamun aya tatangga apaleun penyakit bapak cucuni pemajikan nu ngomongna inna min azwajikum wa auladukum fitnah sing eling jeung sing inget anak jeung pemajikan sakapeung sok jadi musuh atawa fitnah maka entong ngajug-jug nu jauh entong neang anu anggang entong nyiduh ka langit bisa lemokot kana biwir korehkeun ilmu mun aya di mana eta awak bapak awak kuring ieu teh ilmu ti Gusti Allah panon jeung awasna lamun tuluh beureum sorangan lamun subuh muka sorangan coba lamun Allah teu mikeun ka kawasaanana beureum ku urang dipeureumkeun muka wah repot pa bingung bisa macul-macul aja
maka ilmu teh aya na apa aya na awak kuring rambut alis kumis janggut bulu dada bulu bitis ieu teh ilmu naon Rabbul Alamin aya Rabb teh nu miara anu ngatur nu ngadidik nu ngajaga nu ngariksa tong geueung bapak sapanjang boga Allah ibu diciptakeun ku Allah maka Allah nu bakal ngajaga awak ibu sanyaah nyaahna tetangga sanyaah nyaahna salaki aya leuwih nyaah batan salaki saha pangeran ibu jeung pangeran kuring leuwih nyaah ka awak ibu weh maka entong ngerasa sangsara ibu bisa jadi dibalik sangsara Allah udah nyelamatkan sabab Allah maha uninga lamun si eta dibere beunghar diomongeun jeung dicilakaeun naon sebenarnya ngukut ka kotoran hate mata jelema nu hayang beunghar bersihan heula hate asli ya cicing rada jero saeutik mun bapak hayang hirup maju hayang beunghar hayang sukses beresan heula hate sabab Allah udah nyimpen perkara kesuksesan ka jelema nu alus hatena aya goreng hate dibere harta jadi sombong kan jadi cilaka ku hartana dibere ilmu jadi adigung kan cilaka ku ilmuna bener lur benaha atuh mata kunci dina kahirupan adalah hate disebut ku para ulama zaman bareto hiji disebut qalbi dua disebut qauli tilu disebut fi'li kolbi, hate, kauli, ucapan, pilih, pagawean cocok antara hate, omongan yang pagawean lamun teu cocok, Allah mau nitipkeun kemajuan nah teu cocok, gagal hiji sedangkan urang kan teu cocok-cocok mau dibaca subhanallah tuh dina wiridan teh subhanallah cek bibirna eta hate geuning kotor hate dikukut batur nyen gedong jadi hulu batur meuli mobil ratuh tangan batur jadi kades, menang nyogok, atuh peduli weh. Batur meuli sawah, keblus ke rumah sakit, batur meuli motor, da paes ya. Naon sababna? Kolbi rusak, tapi kauli dialusan, munafik. Aduh, berat kita nerangkeun kitu. Kauli, kolbi, kauli, pilih. Kolbi hate, kauli ucapan, pilih pagawean. Cocok jeung awak bapak. Entong nanya batur, tanya awak bapak. Subhanallah maha suci Gusti Allah hate kotor tong dikukut naon atuh praktekna teu geuleuh ka jelema anu salah teu ngewa ka anu salah teu mikaresep ka nu bener biasa dangaran-ngaran jelema kadang-kadang nu katoong ayeuna bener isuk bisa salah kadang-kadang nu katoong kurang salah hakikat hareupeun Allah bisa bener rada hese aja banyak nyerna nu kitu bae olohok nu sararea nah ulang udah balik mikir ongko balik unguk ongko tapi gak arti itu tuh. Subhanallah maha suci Gusti Allah berarti hati kotor tong dikukut kakara ngomong subhanallah dan maha suci Gusti Allah naon atuh pilihna kanu salah entong ngewa kanu bener entong resep nah make jeung ulah resep kanu bener teu saeutik jelema bener datang sombongna lantaran loba teuing nu ngaubung-ubungna teu saeutik jelema salah mung ancur kana bener lantaran kagok disebut salah ku batur well nah, kira ya, di situ percaya, kurang buktikan. Hari ibu nyamper pengajian, kanu osok, kanu tara, kanu osok. Nah, kanu tara tar disambut. Simpulkan ku bapak eta bahasa. Ibu nyamper pengajian, kanu osok, kanu tara, kanu osok. Cek logika, kanu osok, betul kudu disamper, dah osok. Justru anu kudu disamper mah nutara. Pertanyaan, nah nutara tara disamper. Naon alasan ibu? Datara berarti sudon. Ternyata dibalik si itu terdatang ke pengajian dosa palain kersi itu urang geuning geus sudon ti heula ngajak macan. Sok kanya lirujeng lebok kanya. Ari heueuh. Cek ibu teh datara geus diajak sakali dua kali ari mungan bawa ka nabi 23 tahun ngaimankeun jelema dakwah ka jelema teu bosan. Nah, hari orang sekali dua kali jubosan komo ka jenis udon ternyata doraka teh lain batur-batur teuing batur betah dina salah karena urang can mungkin benerna well itu dah cicik teh teh kan bab nu kitu hese atuh dipecahkeun pangalan ge ngaji Quran babari teuing ngaji hadis enteng teuing ngaji diri ta eta geus ngaji diri balik kana awak sorangan geueuh urang balik kana awak sorangan bener salah milik kurang, daek kedung milik kurang, alus goreng milik kurang. Lamun jelema sadar kadinya, moal mungkin nyaritakeun salah batur. Nah, gambaran lalakon hirup
bisi urang boga salah bareto anu dipopohokeun tuh ku Allah ditempokeun salahna batur supaya urang eling yen urang ge pernah salah jiga si eta. Andai kata aya tatangga urang salingkuh, bapak tong bilu ngaledek, pan bapak ge baheula pernah. Bener Bu? Saya kayak ngararaku. Kudu ungeuk kalau udah geus apal jadi kecil. Percaya? Maka kunci hate cek para ulama deui eueuh deui kunci hate nu bakal dititipan kamajuan, kasuksesan, kaalusan, kaindahan. Naon atuh kuncina? Kosongna hate. Jelema anu kosong hate boga harta teu ngarasa boga, boga ilmu teu ngarasa boga, boga kekasepan teu ngarasa boga, boga kadaek teu ngarasa boga. Naha daek didaekeun bisa dibisakeun, alus dialuseun, ilmu ge diilmuan ku saha ku Allah. Jadi jelema anu kosong hate mah dirina geus ibarat jeung Allahna. Allah pernah hese euy. Dirina geus ibarat jeung Allahna. Aya urang pinter ngarasa pinter berarti leungit Allah datang sombong. Daek ngarasa daek, leungit Allah datang sombong ku daekna. Naon benten lamun kitu jeung iblis. Iblis pinter tahajudna, daek salatna, leket ibadahna, getol ka masjidna, apal Qur'annya, ho hadis, tapi naha iblis dikutuk Allah. Hiji panyakitna anak khairum minhum, kuring leuwih alus batan maraneh, sombong. Tah hampura da dieu. Paingan jelema sombong moal dibere kasuksesan, moal dibere kemajuan, naha arah ringis jadi cilaka ku perkara harta jeung pangabisana. Aduh. Pokona mah. Benar ti deung teu ungeuk coba. Kakosongan. Aya apa Kades? Pak Kades? Siap. Pak Kades. Pak Kades hakikatna jadi kades kusaha? Kun payakun ku Gusti Allah. Beres. Ngaliwatan ilmu syariat, saha syariatna, bageurna kades, alusna kades, hadena kades, benerna kades, dipercaya ku rakyat. Ka rakyat nyoblos Pak Kades teh lantaran katempo benerna. Tah bener eta teh naon ngaranna? Proses. Hartos Pak. Bener nang ulang saeutik teh naon? Bageurna Pak Kades, alusna Pak Kades, jembarna Pak Kades, hebatna Pak Kades, rakyat lalajo, urang pilih ke urang jadikeun dicoblos. Tah Pak Kades teh sebenarnya teu boga jabatan Kades, lamun teu diwariskeun ku rakyat. Maka lamun Pak Kades jiwana kosong, geus jadi teu ngarasa pangkadesna. Sabenerna Kades teh warisan ti rakyatna. Maka saenggeus jadi Kades, deukeut atuh jeung rakyat. Well. Tuh. Nah, apan mereka nu ngajadikeun urangna. Ustad. Dan jadi ustad kumaha coba Pak lamun jamaah eueuh. Rutinan duaan balik. Nana gerhana oge. Bisa go Jawa Barat beung ka ditu beung ka dieu teh kunaon? Kuloba jamaah, ku ayana jamaah, leungit jamaah, apakah aya nana gerhana? Maka saenggeus jadi ustad geus viral, entong ngaku pang viralna, entong ngaku pang hebatna, entong ngaku pang payukna, kudu loba nuhun ka para jamaahna. Nuhun Bapak Ibu parantos sumping. Naha dalamun Bapak Ibu eueuh na urang rek ngomongkeun temok. Ternyata cek ilmu hakikat lain batur kudu nuhun ka urang, tapi urang kudu nuhun ka awak batur. Pak Kades entong loba hayang dinuhunkeun ku rakyat, tapi hakikatna Pak Kades kudu loba nuhun ka rakyat. Pokoknya, dah, oke, keprok oke, dah baru arti itu teh. Gue selalu berkadenya, kolbi, kauli, pilih, kolbi hati, kauli ucapan, pilih pegawai. Bawa karena jawab sholat. Beki bakal ibu teh, kesempikan ceramah kieu, moal muncul sifat asa aing pang sholat tak moal tak. Nah, ke sholat urang malu bagagalna. Gerasa pada bawa kena bab sholat. Hiji agama teh nembongkeun dina bab sholat teh hiji syariat, dua tarekat, tilu hakikat, opat makrifat. Cing sholat urang di mana? Batur ruku urang ruku, batur sujud urang sujud, batur maca urang maca, batur sholat subuh urang ge sarua, berarti karek akur jeung batur secara syariatna. Bawa kana tarekat mah jiwa. Lamun Bapak eueur salat nyebutkeun Allahu Akbar, jiwa datang kana awak keur nyingeurepan Gusti Allah, nepi ka poho kana sagala nu aya teh iwal ti Gusti. Parantos di kadinya.
Allahu Akbar, gebret hujan, geuning ingat kana seseha. Allahu Akbar, geuning kunci leungit ingat hadapeun slow. Berarti jiwa teu hadir. Sedangkan cek ilmu tarekat, jelema nu salat secara syariat bacaanana, gerakanana, ruku jeung sujudna hadir atuh jeung jiwana. Nu aya di payunan teh lain batur lain dulur, nu aya teh antara urang jeung Gusti Allahna. Sahingga dina salat ajrih. Moal aya tong salat kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, sabab nyingeurepan Gusti Allah. Jiwa nu kudu hadir. Katilu secara hakikat, ari secara hakikat mah salat teh geus make rasa. Lamun salat bari tungkul, maka rasakeun tungkulna salat, tungkul sanggeus salat. Artina nembongkeun tawado hirup. Ari urang parantos keur salat tungkul bubar salat angger tawado, teu kadang-kadang mah bubar salat ge asa aing pangakangna. Di mana man? Salat atuh, geuning geus eueuh tawadona. Allah panyakit sareng alurah. Pokona abdi mah dina ceramah udah dipakai di untuk kajian nanti. Yang penting nepi ya mungkin. Anu jarang pan dicaritakeun ku batur teh teh. Demi Allah jarang. Tungkul dina salat teh Allahu Akbar. Logikana kahirupan bawa eta akhlak salat kaluarkeun tina salat. Jadi lamun tungkul dina salat urang ge bubar salat kudu anger tungkul tawadu hirup kasaluhureun hormat ka sahambapeun tetep nyaah. Tah ieu kudu disebut tawadu dina salat. Kedua takbir Allahu Akbar tong pasea antara takbir luhur teuing handap teuing dijir teuing entong anuran maknaan takbir eta teh Allahu Akbar ari Allah teh nu maha agung lamun diaku ku sararea Allah nu maha agung urang teu boga hak pikeun nyombongkeun diri da Allah nu maha teh geuning kaporeh ya. Yang Allahu Akbar dibaca, buka kongkorong lepang dongkok. Allahu Akbar dibaca, pingol ke dia, nepi ka dia, nyamper pengajian buat gigi beri. Hayu ngaos, ya amit amit. Allahu Akbar dibaca, buka anting wayakin nyebutna hareudang, buka wetiung teh hareudang. Merujit sia. Sedengkeun jelema nu sombong geus ngaleungitkeun Allahna, lamun Allah geus leungit, saha atuh dina dirina? Geus tong caritakeun. Lamun Allah geus leungit saha atuh dina diri. Mata kampuran nu boga ilmu ulah asa pangbogana. Lamun jelema boga ilmu asa pangbogana, ilmu teh kudu mawa kana hatena. Jelema leuwih luhur ilmuna bakal ngarasa bodoh dina hirup. Jelema nu luhur ilmuna bakal ngarasa bodoh dina dirina. Teu boloho kumaha urang apal urusan akhirat tapi nah teh soson-soson neangan akhirat. Dete bodoh kumaha apal dibalik hinaan cacian makian yen Allah keur mupus dosa awak urang tapi nah batur ngahina dilawat nya bodoh lah. Nah atuh dan jelema anu pinter ku ilmu mah dihina diledek dicaci dimaki moal make jeung adat moal make jeung ngamuk moal aya dilawan nah bakal seuri nama make jeung seuri nampi Gusti saenyana ieu perkara kajadian ka diri abdi atas izin Gusti artina Allah nyaah ka urang dek pupus dosa urang nu teu kapupus ku salat teu kapupus ku zakat teu kahapus ku tahajud bisa jadi perkara eta kapupus ku panghinaan batur mata bisa jadi nu ngaledek bakal nuhun takal ngahina nuhun anjir moal ka ilmuan. Oh aya kan oleh tema cabok sekalian. Cing rada teuleum urang teh ka jero ieu teh. Itu persen rada teuleum ka jero. Patak lamun bapak lawanan keneh, nyerian hate keneh diledek batur dihina batur, hampura eta hate hengker keneh. Bener. Bae ya sok balikeun kana awak bapak teu kudu kana awak kuring lah, awak bapak. Tadana jiga bagong, jadi hate henteu, nah da lain bagong. Asli kades teh meni kos nu gelo tong nyeri hate Pak Kades nah sapanjang kurang cager lain nu gelo tapi sabalikna anu ngomong nyebutkeun Pak Kades gelo wah si eta teh cager nah gerhana teh euy bagong kudu bisa ngabedakeun panon teh mana bagong mana jelema sedengkeun kuring teh adalah jelema berarti si eta mah balada bagong Pak bener ya. Cukup puseri Nabi tara pernah mempersalahkan panghinaan batur cukup senyum eta makna cukup seri nganggeuskeun masalah teh teu kudu loba dongeng teu kudu loba carita teu kudu bener
kira sopi rada berat kieu teh diterangkeun keur tenang ba rumah tangga enteng lah kira ketenangan kitu nu kieu we heula lalakon hirup tuh tungkul dina salat bawa atuh kana katawadoan Allahu Akbar dina salat bawa atuh leungitna kasombongan da kulo geuning aya bacaan anu usoli jeung teu usoli teu kudu pasti ada sebenarnya teu usoli fardhu subhi ke teu anu teu usoli langsung takbir ke teu perlu jadi pasti ya naon sababna aya makna di jerona wajhtu wajhiya lillazi fatar samawati wal ard tuluy dina ruku subhana rabbiyal azim tuluy dina sujud subhana rabbiyal a'la sami Allahu liman hamdah sajabana tah maknaan dina hirup alus teh eta bacaan salat alus keneh ucapan saenggeus salat hayu urang diajar mikir alus teh bacaan salat alusnya wajah tuh saha eta nu nyieun mun dipikir-pikir eta bahasana wajah tuh wajhiya lillazi fatar samawati wal ard atau subhanaka Allahumma atau Allahumma ba'id nu pika keren eta bacaan salat profesor mana nu mampu nyiptakeun eta bacaan moal aya ternyata antara Allah jeung nabina anu mampu perkara eta urang teh macana geunaheun urang macana alus awayahna bubar salat tetep kudu alus di ucapan kebatur tapi nah kenyataan alus bacaan salat tapi bibir loba ngewa ke awak batur di mana eta salatna aduh huhuy kayaknya mangat teuy pan penyakit sararea eta mah keur salat mah diulah Pak baca leuwih hasbukna beberebetan lam yalidu walam yuladu gitu bubar we salat nah di dieu nilainya sholat teh saenggeus urang sholat nilainya di luar sholat kahartosnya ieu nu disebut sholat make rasa mana atuh bukti Kangjeng Nabi sholat make rasa ini Kangjeng Nabi ka masjid panggih jeung jalma Yahudi bari lolong Yahudi lolong ditanya ku Nabi kunaon anjeun cicing di dieu kaula mah jelema lapar jelema sangsara teu ditanya agama naon maneh ditanya lapar henteu lapar Nabi buru-buru sholat subuh beres sholat subuh nyimpang kasih ti Aisyah boga dahareun ceuk Aisyah aya ya Rasul kadiekeun kanggo saha di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong karunya Yahudi lolong lapar ditulungan ku Nabi yang ieu teh Kangjeng Nabi teh ka Yahudi nu lolong lapar keneh anjeun lapar pemuda ka dieu atuh baham anjeun diengapkeun bus eta tuangeun ditatap jeung diusap saenggeus diseubeung dibere barang dahar malum Yahudi kumaha ceuk Yahudi anjeun teh pemuda alus ngan kami eudeuk wasiat tong deukeut jeung nu ngaran Muhammad jelema gelo kabayang teu ku bapa hate bapa lamun kitu kajadian salatna Nabi keren make rasa salat urang andai kata bapak barang bari kata tatangga ngomongkeun bapak teu kumaha eta bapak hareupeun tatangga tuh dicopot deui dari urang dia kumaha paling dia disepren pameh ibu sedangkan Kangjeng Nabi mah teu lemek teu nyarek nah prinsip Kangjeng Nabi kahadean teu urusan jeung si lain kahadean teu urusan jeung maneh tapi kahadean kuring urusan jeung pangeran kuring geus dicatet ku Allah teh kahadean Kangjeng Nabi teu butuh dinuhunkeun ku si eta ngahina ngaledek sekalipun terserah dosa keur manehna moal pernah mangaruhan kana kahadean kana awak urang keren Pak salat teh sebenarnya isukna Aisyah aya keneh tuangeun aya ya Rasul bikin deui dituangkeun deui anggar keneh bengong Yahudi tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo Muhammad jelema majnun andai kata bapak barang dari kata tangga tuluy tatangga ngagoreng bapak isuk deui bere deui moal halus ladang pengajian teh hate atuh itu cing ibu-ibu sugan leh hate lamun ibu barang dari kata tangga tatangga ngagoreng ibu ngahianat ibu nganyirikeun hate ibu mere deui moal isukna sawana atuh tanya ke Pak Ustadna kuring eta kitu bebengok maneh lamun abdi barang bere ka tatangga ngomongkeun abdi eudeuk mere Ustad bro cicing wae eudeuk ngan rek dicampur jeung endrin rambut jeung kitu mah hirup oge dieu artina salat urang teu make rasa hartos kaopat makrifat salat anu make makrifat artinya salat geus dipake alat kebutuhan jadi salat urang lain keur Allah tapi salat teh keur nyalametkeun awak urang diibaratkeun we salat teh ibarat dahareun lamun bapak lapar aya dahareun pasti dikadeuk
lamun bapak tunuh jeung ngarepan anggal ka jana kursi pasti ngagoler. Cikan ngong adzan subuh Allahu Akbar juga jerete urang ka masjid. Sing sadar di kadinya tah. Ngong adzan lohor Allahu Akbar ngajukan jerete bapak leos ka cai dekul salat. Tong waka nyalahkeun salat batur, salat urang ge omeaneun tuh. Kabuka apa? Bisi nyangka ke sholat asup kawarga gitu bisi. Nah memangnya surga itu di Majalengka. Cici. Paringan atuh Imam Al-Ghazali tumanya Gusti ari abdi lebet ka sawarga kunaon nah aku sholat, ku zakat, ku saum, ku ibadah haji. Cek Allah lain. Kunaon atuh Gusti abdi nahapan abdi teh tahajud unggal penting, duha unggal poe, salat sunat tuluy-tuluyan. Nah hana pika teu ngajamin ka surga, geura timbang salat anjeun jeung perkara salahna anjeun, ternyata gede kene kasalahan katimbang salat anjeun. Imam Al-Ghazali komo ieu. Bener lur. Komo gerhana atuh. Mata kuring sok era, lamun batu nyebut ustad, kiai, ajengan, ulama kakuring teh era kawirang, nama kijeng wirang jauh tanah kalangitna al-mukarrom nana gerhana sadar menyaya al-mukarrom sholat subuh kawirangna. Nah, mata tong hayang-hayang ring disebut ustad, kiai, ajengan teh lamun bapak hayang pek ke bapak dan bae abdi mah disebut oge. Da lain eta nu jadi katang tua. Bener ya. Ya bisi bapak hayang disebut ustad, sok mangga ka ustad. Atau pilih hayang disebut al-mukarrom, peker bapak, kan bae abdi mantau. Sabab al-mukarrom teh Nabi Muhammad teh yang mulia. Kumaha ari sifat kang di Nabi mere lain dibere. Tanya nana gerhana. Al-mukarrom. Al-mukarrom teh geuning Nabi mah mere lain dibere. Cikan ieu al-mukarrom nana gerhana penting ieu mere atawa dibere? Aca. Balik. Betul nggak tega ikan nih. Mere atawa dibere pak? Dibere nya. Usaha. Berarti al-mukarrom teh bapak hajat. Da anu mere lain nu dibere. Atau enggak saya ke ustad cenah al-mukarrom amoal keur hajat teh. Da lamun keur abdi al-mukarrom moal bebeunang. Atos we al-mukarrom kamu bapak hajat. Kasihan. Mangga bil hoyong gelar al-mukarrom atau si bapak abdi mantap. Berat pak gelar eta. Komo di gelar kedua disebut warasatul anbiya, pewarisna para nabi, para ustad, para kiai, para ajengan, para ulama anu aya di dieu atawa kuring pisan geus mampu acan warisan nabi diamalkeun ku urang. Nabi tahajudna unggal penting, duhana unggal poe, baru sampean ladang tahajud, kadang-kadang urang baru sampean geuning kalinsir. Nabi maca Quran, Nabi milu perang, cek Abu Bakar ya Rasul, riren we atun tong perang kan salira keur udur. Kumaha cek Nabi? Hayang kaura perang. Nah, keur naon nu ngaran kuring nerangkeun jihad, keur naon hartina kuring nerangkeun akhirat, lamun kuring teu milu kana pang medan pang perangan. Moal sanggup ka urang. Boro-boro perang ka medan ka Palestina tong polontong teuing. Ayo orang jihad, merangan Israel, ke Palestina, Allahu Akbar. Singkat ya, saya kalian berdil, henteu ngarepot orang ditu. Jihad keur urang mah Pak, nalika bapak kedul perangan supaya urang daek. Jihad keur urang mah Pak, nalika bapak salah perang jika kesalahan bapak supaya bener. Jihad keur urang mah Pak, nalika bapak boga pedir, jihad perangan ieu hawa nafsu supaya urang bager. Eta we. Kahartos. Jihad keur bapak mah Pak, boga duit lutak leutik untuk make jadi disumputkeun, bikeun ka pamajikan eta we. Inilah makna jihad keur awak urang. Sabab zaman bareto masjid urang di halangan, usaha ku Belanda teu meunang aya jalema nu ka masjid, tapi ulama baheula teu keung ku Belanda sanajan Belanda ngahalangan masjid, tapi breng masjid Parinu ari ayeuna masjid di halangan ku Belanda. Nah kosong. Ayo, nah kosong. Berarti aya penjajah lain Belanda lain Jepang, bapak jeung kuring keur dijajah ku hawa nafsu diri sorangan. Well,
mata make jeung kudu perang jeung batur, perang mata jeung awak sorangan, musuh nu paling nyata lain batur, lain dulur, lain nu ngahina, lain nu ngaledek, lain nu nyaci, lain nu ngamaki, musuh nu sabenerna tah awak bapak sorangan. Mata penggeuleuh ka batur demi geuleuh awak sorangan. Si belegong, si but angun kitu teh lain nyarekan batur da diomongan bani ge sarekan awak sorangan. Kota sok bapak ayeuna ieu teh gambaran lalakot. Kuring pan dina YouTube dan TikTok ya udah miripnya. Celana biasa, baju biasa, ngomong biasa. Nah, sabab kuring boga prinsip kuring can jadi jelema nu luar biasa, tapi kuring manusia biasa. Aya ngaran-ngaran manusia biasa, ya biasa. Teu kudu datang hayang diubung-ubung. Kudu moy ustad geuning loba mau diubung-ubung, pilujung sumping, ilmu karon teh kedu teh kudu. Teu kedah. Pada ngaleut naon Pak Ustad, tak itu nyuguhan teh kalau lebih ya. 2 gelas diinum kabeh bunga betul. Abong ka ilmu karom. Berarti eta aya prinsip. Ya kuring teu daek diuk dina kursi tah, bapak diuk ka kursi kitu, kuring ge kudu sarua na kursi kitu. Otak ieu bisi lain ke urang. Salah. Sieun salah. Otak ada kieu. Bisa salah. Tuh. Nah, sabab bapak jeung abdi sarua manusia biasa, lain manusia luar biasa. Maka omat bubar ti dieu tong muji, omat bubar ti dieu entong ngaluskeun, omat bubar ti dieu tong ngaubung-ubung keren anjeun na gerhana. Waduh, nu bener nama lain keren, tapi bapak teh apa bodoh na kuring. Pinter euy na gerhana lain pinter, sabenerna bapak teh apal bodohna. Ibarat ibu nu keur katipu ku salaki, alhamdulillah saroge anu jujur jati karep rumah tangga karek 2 minggu, antosan 2 tahun. Jujur leungit gedegul datang. Hartos. Maka prinsip nu ngaran kahirupan kolbi, kauli, fi'li teu butuh disanjung batur, teu butuh dipuja batur, teu butuh diugung-ugung batur. Nah, sabab kuring leuwih apal kana ka kuring patutan kuring, teu pantes bapak muji ka kuring. Weh. Wah. Jero. Jero. Atelin teu ngagali sumur. Udah kadinya heula. Ayeuna awak bapak mun Islam boga opat, syariat hakikat syariat tarekat hakikat marifat. Awak bapak ge ternyata boga opat, taneuh, cai, angin, seuneu. Tah jelema bakal ngawujud Qur'ana, bakal ngawujud hadisna, bakal ngawujud ilmuna. Ternyata Allah teh nembrakeun ilmu di mana? Hijina taneuh, duana cai, tiluna seuneu, opatna angin. Taneuh mah teu boga panyakit sombong, taneuh mah teu boga penyakit dendam, diidak, dileuyeuh, digeulihan, dikeueuhan, dirijitan, dicuaan, halodo 2 tahun, nolol hujan sapoe, tempo jukut hejo deui, lauk nyampak deui, pare jadi deui, tukang tani seri deui, teu dendam eta taneuh, matak lamun aya mangkeluk manusia di dendaman ka batur, na ari maneh dijieun cilatan sengketa. Hiji 2 naik karena seuneu, bapak hayang salamet, kuring hayang salamet, guguru tina seuneu teh panas. Lamun bapak hayang salamet, tong kareram awak ku harta batur, tong kapanasan diri ku milik batur. Salamet hirup, batur nyen gedong melu ungah, batur meuli mobil milu bunga, batur hajat milu atoh, batur menang rezeki milu syukuran. Eta nilai hate nu sabenerna. Heeh, well. 2 tah tina seuneu. Naik deui kana cai di halangan, naik ka luhur, di halangan deui rembes ka handap, di halangan deui didupak ku nu ngaran cai. Naon makna kahirupan bapak kudu seperti cai? Nyieun kaalusan ulah karna batur alus ka urang, nyieun kaalusan tong kahalangan ku nu ngewa ka urang. Sok tuluykeun nyieun kaalusan. Naha da kaalusan mah teu urusan jeung resep, teu urusan jeung ngewa, urusanana antara urang jeung pangeran urang. Mata lillahi ta'ala karena Allah teh eta. Hartos. Tena bapak dek ngewa ka urang, panggih karek ayeuna, wabun teu jeung ngewa aya naon di hate bapak. Berarti aya hate anu goreng. Bener ya? Nyaan ibu. Batur aya dolak mau kursi ujet-ujet ke pamajikan. Kunaon ari itu? Kursi batur, lu bakal diukna batur, nah ibu nu baeuna. Aya naon eta hate. Kadua Pak jelema nu panasan artina teu narima kana takdir pangeran. Lamun jelema geus teu narima kana takdir pangeran abis eta diatur ku saha?
pan sakabeh nu ngaran makhluk hirup di alam dunya mah diaturna ku pangeran. Boro-boro bapak anu badak, boro-boro ibu anu gede, sireum heutik masih kana aya rezeki nu leuwih heutik tibatan sireum. Bener. Tong keeuh, maka urusan takdir mah teu bisa walakaya, ieu kuring bajuna kieu, salana kieu, takdir Allah kuring kudu jadi mubalik, geuning ieu irit ka majalengka. Nah di dieu eueuh kitu. Loba, nah habet bapak mah jeung urang-urang. Judulna takdir. Baju kieu, salana kieu, geus takdirna mah. Alhamdulillah. Boleh yang ka ditu, boleh yang ka dieu. Kuring teh keur ngajalankeun takdir. Mata kula panas ku uring, mata kula geuleuh ka kuring, tong rujit ka kuring. Da takdirna beda-beda. Atuh lamun kitu sok urang tuker tugasna. Urang tukerkeun takdir bapak jeung takdir kuring. Sok bapak naik ka di ceramah. Abdi rek cicing di dinya geunah da amplop moal pahiri. Nya bener. Bisi ieu bisi. Anjir ngomong kitu mah aing ge bisa. Geus sok atuh ku bapak tong nita urang. Sok dur bapak ceramah di surat penting. Kades balik nu hajat kecewa gitu. Atuh jamaah. Nah, geuning lain ustaz dana gerhana. Tah di dinya hukuman takdir. Maka jelema tong sok maksakeun maneh lamun lain takdirna. Pak Kades dari Kades ini bagian takdir. Anu mampu, anu ngarasikoan, ngawujudkeun. Pasti kuring yakin aya amal perbuatan nu disumputkeun ku Pak Kades hareupeun Allah nu teu nyaho kabeh manusia sehingga Allah nitipkeun jabatan Kades ka Pak Kades. Lamun ditanya Pak Kades bakal ungeuk. Kan moal disebutkeun ku Pak Kades privasi. Kuring kunaon beuh kieu? Aya amal kuring anu Allah senengeun ka kuring sehingga Allah nitipkeun perkara ieu ka kuring. Mata lamun bapak hayang dititipan, tinggal teangan amal bapak sanajan leutik tapi batur ulah apal cukup urang jeung pangeran urang. Well, hese urang da amal urang mah hayang bija-bija wae atuh. Itu percaya da amal urang hayang bija-bija tahajud OTW tahajud. Pengajian OTW pangaosan. Teang sok dina media sosial mana abdi ngabeja-beja hirup teh pernah teu hayang nanaonna. Jangan digoda ku aljabar wae geus kagoda gede bake. Abdi ngobringan ti ngocolong ka kana bur 200.000 teh ongkos. Tangih jeung abdi, "Bu, bade ka mana?" "Aljabar." Sing rek naon ibu ngiring netepan. Si eta ka masjid deukeut kita unggah dan ka aljabar. Dibalik ngomong hayang salat wadul sebenarnya. Dek nemongkeun karya hirup ngaraku geuning buktina eta selfie di ditu. Bari jeung status alhamdulillah ka aljabar nu kedua kalina masih eta ka masjid di dieu kita unggah sia. Nah, harta surupina dek dipilih maju ku Allah kumaha lamun hate kotor. Ieu rumah tangga hayang dipilih ku Allah sakinah mawadah warahmah hate jang omea. Asli ieu teh. Da rumah tangga sakinah mawadah warahmah lain ku harta, lain ku bana, lain ku kasepan, lain ku pangkat, lain ku jabatan, lain eta mah hanya sebatas populasi, gedong sigrong, mobil mewah, sawah lega, tungtung hirup, gedong sigrong tetap tungtung nama jarang kedong, sawah lega tetap dikubur mana sawah batur, eta galamun anu ngawakakeun baju warna-warni keukeuh tungtung hirup mah boe warna bodas. Hartos mata nu beunghar teu nganggap remeh ka jelema nu sangsara boga kauntungan di akhirat. Moal ditanya di mana harta, dipake naon eta harta? Lamun malaikat salah nanya, di mana harta? Dipake naon? Ceuk nu sangsara, bari ditoel malaikat, tos teu nyaho, pan teu gablek. Coba nu beunghar poe ayeuna silahkan pek balaleunghar, pek silahkan ngan kudu tanggung jawab engke di akhirat di mana harta dipake naon. Boro-boro hisaban akhirat, hisaban dunia, jelema bangsa, jelema garong 271 triliun dihisab ku sa Indonesia. Baru teu wirang eta jelema, wirangna gede. Eta teh hisaban dunia, komo hisaban akhirat lur, mata tong sapontongor kan duit negara teh. Heula teh. Geus tagi sarua lur. Gara tanya atau Bapak Hajat wani teu kuring ngahargakeun dina ceramah teh wani. Nah, sehat na kuring, jajan na kuring, bener na kuring, salamat na kuring. Jadi kumaha Bapak Hajat. Si Bapak Hajat teh Pak Ustad, Bapak teh gaduh. Maaf saat nikahkeun pun anak hoyong ngangkir salira. Cek kuring teh wayahna apa? Ngulum abdi mah kudu sagede kitu. Leheung mun Bapak teh boga, dina teh boga bakal usrak eksrok sabab wirang ku tetangga geus beja-beja. Akhirna nginjuman sabulan teu kabayar, saha nu dosana? Tah, nana gerhana. Nah, anu ngakibatkeun Bapak usrak esrok lantaran pamenta kuring, bener. Sehingga kuring teu wani barang penta. Menta naon abdi Pak? Ti barang datang ge teu menta.
dek dibere henteu tapi laku mun menta ulah lamun kuring menta wayahna pasadiakeun anu leuheung baparido dina bakat terido dituang ku kuring ditereuy ku kuring kaleueut ku kuring tungguan isuk rumah sakit mana nu bakal kaunggahan ku kuring sabab aya hate bapak nu terido ka awak kuring hese ilmu kitu teh euy anggar we kudu pasang ini pasang itu tah lah bab nu kieu nya rada beratnya berat. Nah, Nabi Muhammad ceramah iraha mah yang dibayar. Nabi Muhammad lamun ceramah malah nu ti imah dibawa ka jamaah. Cobi Bapak Ustaz. Apakah nu ti imah dibawa ka jamaah? Kenyataan mah nu jamaah digubuk ka imah. Atau kumaha nana gerhana? Ya, eta sarua nasib. Nya. Lamun abdi teu kitu asa teu ilahar deui urang. Eta sok we sing ilahar sarua we sarwakeun jeung batur. Umumkeun. Mun kuring menta mah ulah ngan lamun bapak mereka kuring mah berarti gumantung karidon bapak. Maka abdi mah jujur mangga kumaridona bapak. Anya tah kuring mah cara teu ridho mere mana teh. Tah abdi ge cara mah teu ridho atuh kitu mah. Jadi leungit kaberkahan ilmu teh. Geus kalau nepi ka dinya tah kusi teuleum teuing jadi liur. Mungkus teuing ya. Semoga stay jadi runglan kana sirah. Sok atuh lain ku harta, lain ku banda, lain ku pangkat, lain ku kakasepan. Kasep jeung geulis 30 ka handap, 30 ka luhur geus anu ngaran geulis. Tah ieu teh bapak-bapak teh baheula mah karasep. Nah ayeuna eudeut ngaku. Baheula mah keur ngora. Abah baheula mah diparebutkeun. Indek usaha apa? Putus tunggu. Kula sombong ku waktu ngora, sabab bapak teu bisa nolak datangna kolot. Saha jelema nu bisa nolak urusan kolot? Geuning eta bapak baheula keur ngora, ayeuna geus kolot mun bisa mah hek tolak ke datang kolot. Untuk unger antep gitu. Geuning mah untuk unger dudut gini. Atuh pohan. Orok eueuh bentuan, seuri da lucu. Aki-aki beakun tu seuri da keut. Oh kieu jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetan jadi barelol. Inilah dunia. Dunia teh kudu sadar disebut panah, panah terusak. Matak menuju alam dunia menuju kana alam karusakan. Awak bapak ge menuju kana alam karusakan. Lamun leungeun keur ngora dikepeulkeun ke cicing, coba geus kolot dikepeulkeun rada ngadegdeg. Artina geus meujeuh ngalepaskeun urusan dunia, geus meujeuh ngaramu urusan akhirat. Nah eta prinsip kolot paling tua-tua kelati. Aya dangdut geus aki-aki joget. Aloder di telepon. Atuh budak ngora baong bedegong cicing dina kasalan aya wajar karena budak ngora tanaga aya keneh bedas keneh pinter keneh rada wajar Pak. Tarjel mun geus kolot kitu kurang ajar. Bener. Mata datangna kolot peringatan di Allah supaya urang reureuh tina kadoraka. Papa anu geus kolot urusan dunia digugulungkeun letah wae geus robah. Mun baheula barang dahar serba ngeunah serba bubuk lamun digayem panen kadang syukur kadon mengbal di jero. Kadang-kadang buntu katelah syukur keluar. Naon anu sombong deui dina hirup. Mata rumah tangga lain karena kakasetan lain karena kageulisan 30 ka handap geulis 30 ka luhur geus anu ngaran geulis buka budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 awut-awutan 5 geus eueuh pika bitaeun pedeg awak ngabukahan ibu-ibu geuning babari pisan da eta sukabe teh aing ngaran kabeh kan nganu handsome teh zat anu matak ngeunah barang dahar seblak boyobon cireng dihakan eta kabeh. Padahal atuh awak teh kasu nomor hiji beak sorangan da eta sare tengah dirangkap teu mau diganggu. Sigeung nu salah kicing atuh mah awak gede-gede teuing kasihkeun ondong pelenyeng ka kantor desa aya kunaon senam dua tahun senam teh robah awak kakal gede. Nah, sok anu nganu sok senam boyobor comro miso sagala di dahar. Tapi salaki nah meotan apaan mikiran hutang urut boyobor. Maka mengurus saja judul rumah tangga mah tarima abdi nikah ka putri tegas bapak nu wastana neng titik-titik kalian ngangge mas kawin ku seperangkat alat salat atau alat naon dibayar kontan tarima dirinya lain ukurna dibakeun geulisna tak goreng patutan pamajikan wayahna leg-leg copot tong beugara di beja-beja ka batur sabab batur teu milu urusan kana rumah tangga urang.
ngomongkan kasusah ulah ka mamah dedeh ge teu meunang. Mamah dan ya curhat dong, iya dong. Wah curhat, abdi carogenya burutnya tuh usaha. Bernaon nabi bilang salaki. Bener tuh Pak. Boga kasusah, boga kabingung, telat kuduaan dari rumah tangga teh meunang. Panitia teh ngarumah teh kesepakatan duaan. Nah, ibu boga masalah di beja dia kabatur, nah ibatur urusanna. Leres. Pemajikan gorengna, pemajikan tebalikna, pemajikan teuceurna loko. Dabongan dina ijab nage tarima abdi nikah lain narimakeun lahirna wungkul tapi deuk narimakeun batinna lain deuk narimakeun alusna wungkul goreng patutan ditarimakeun mata hiji waktu neng teh baut dikasetileun dikarujiteun wayahna akang kudu sabar yang hareupan sabab boga judul abdi siap narima weh bapak palaki juga ngikuprot tah nu kieu patut tah teu mikir teh. Padahal undang-undang mereka 5 tahun di penjara denda 25 juta. Lamun pemajikan dinyerikeun lahirna dinyerikeun batinna. Itu dibetul lebok sana kaum lalaki. Lain karena geulis, lain karena harta. Ku pelet atuh sugan rumah tangga dah komo kitu anjir. Teu percaya sadeui ti acan. Jago urusan pelet dibari tok payu mah acan. Oh baheula keur ngora pagares guguru kakidul kaler kulon wetan moga jeung aya bahasa kieu sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosok nyawar kami mulyakakeun indatullah teh rujuk teh Fatimah jahlil karim bintu Muhammad wa alihi wa sahbi ajmain irung aing kuung-kuungan tarang aing lecan perangan pipi aing kutumirian bibir katemu seuri untuk katemu cahaya serenge baracak cinta kumaha bah persyaratan kudu nyengir saja jalan jangan ado di dagor kuring teu percaya. Tewas dari kak kiai cek kiai baca tuh cenah surat Yusuf mah teu maca eta ge geus kaset ari urang maca surat Yusuf anger petok redeg dibaca wa atqalaha syai'in ada rasul masriki foto itu huwahi dalaya tata kalamun kaitun teh di ngaco ulah aing kasia kudu saya ka aing yang akan kaito cetang bobo akan cai asa tuak bari oleh diangkan ke kumabang di dalam gede ya mupa cipur pakai kopuh pura-pura Belenyang deui ka aki-aki cek si Abah Allahumma sri sadana da aki-aki ngarana Allahumma sri sadana mayar dibuana kabogo urip sajaga adi sungsang larang durang adi sungsing larang peuting buah koldi aci Allah la ilaha illallah cek Abah nah ada meta pelet kalau katina Idul Adha jawaban simpel pokok saja mangane geus apa lain ku eta lain lain gue situ percaya lain ku bapulat ku pelet arari teh nupuk mau pelet Jepang jeung goreng lain pelet kitu sudah kumaha teh syarat ieukeun kana cai gumentung modal abdi jumaah pakana di BJP bisa kurang di anu bosok puasaan genep poe da jumaah mah natuna genep poe sok puasa genep poe tibatan bayu ngaran begung modal jumaah natu genep atau niupan cai genep kali kena mun sing tebah tuluy geus kumaha keur sebrokeun cenah ka mana kana dogota lain atuh kalau kali kadek cenah ku bapana cenah ka mana nya kaburuan ngarah naon ngarah kalengkah jam 5 teh geus udang cicing di masjid noong udang acan gitu ceborkeun kaburuana nah setengah genep ngagebek nah budak parawan di dieu budak parawan di ditu panyakitna kebluk nih namu kalau wiri kaca ingin mau dah punya surat aku saya kali kahana teh kunini nah maka sampai kada tik ayeuna anu nyebut kangen ka ustaz dan ini lain kuno kitu kunaon atuman yuridillahu bihi khairan yupaqihu fidin Allah deuk mereka alusan dina rumah tangga yupaqihu fidin lamun dua nana ngarti surti paham dina agama ternyata sakinah mawadah warahmah modalna adalah agama dengan haturan salaki boga agama pemajikan nuturkeun mah bapak bade ngimamah sok pemajikan jadi makmum sekali-kali urang tadi ngimaman batur bisa ngaimaman pemajikan hanteu akhirna diledeh ku pemajikan sorang ku masjid bapak ngadoa bebeakan pemajikan lagi dangdut ya Allah paparin abdi istri solihah di mana pemajikan bapak berbagu hareupan bangun kieu
nyambung doa teh jeung Allah nyambung, tapi jeung pamajikan didoakeun teu nyambung. Mata lamun ngadoakeun teh sing nyambung jeung Allah, nah sing nyambung jeung nu didoakeun. Hartos nya. Takbir bapak takbir Allahu Akbar. Takbir pemajikan itu orang takbir Allahu Akbar. Rukaan sujadan, ruku jeung sujud babarengan. Hayalah salah, hayalah falah, hayalah salah, hayu urang salat, hayalah falah, hayu urang muru kebahagiaan. Bahagia di rumah tangga hayang salat ditinggalkeun, bahagia di nolol di mana? Mata kuncina rumah tangga agama di mana? Nah salat itu. Takbir bapak takbir, tukang takbir, ruku sujud, beres salat tekul wiridan. Ngus wiridan tuluy ngadoa, ngus ngadoa dan sujud. Ibu teh kasalaki hampura bapana kapelum saya bapak teh nyalaan disingkapi hapunten ti magrib juga isa menurung saipanon soleh datang kajian beas mahal moal kapikiran kajian imah butut bakal ngeunah di cicingan kajian sawah tebega tapi ngeunah di pelakan. Nah sakinah bakal terjadi lantaran urang deket jeung pangeran urang. Well nanti saya bikin beunghar gedong sikur mobil mewah tapi jauh jeung arah teu ngeunah hirup. Tapi nah anu sangsara eta mobil teu boga, sawah teu lega. Teu arah nu sangsara teu meunang BLT, nah protes dan teu, tapi nah anu beunghar teu meunang BLT kares disarekan. Kudu kok RT gelo RW edan saruana jeung adesna. Cite kunaon ari ibu? Geuleuh aing mah heuh kunaon? Batur meunang BLT aing teu. Cite pan ibu mah eta kongkorong gaduh, mobil aya, sawah lega. Gedong sikrong, makanya hayang BLT ganeng sepusat fanatik dicarekan pakade. Kunaon ieu jelema beunghar nepi ka ngarep-ngarep BLT, artina teu bersyukur tina ka beunghar ngarasa susah kan. Nu sangsara teu kabere, kakara bebeja aja. Bener. Asli. Ceuk nu sangsara teh urang merek dibere pe atuh henteukeun bae, da teu burung we hirup. Eta hate kok hade kitu. Nah, ari nu gedong sikrong mobil mewah nepi ka nyarengan RT. Ku RT teh meureun kapaksa dibikeun we, Pak. Da meureun araleun RT ge, kopi cenah hari hayang mah. Dape ade mau motor Mio eta mah. Ini kabang paling gede di abdi jadi ka mana? Nyairkeun BLT cenah ganeng gitu. Nu kieu ngaranna beunghar teu bersyukur. Lamun bener aya jelema beunghar tuluy bersyukur, dina teu kabagean kita ngomong, dina kabere protes, pakades hampura. Pan emah mah gedong sinkron mobil mewah sabalega budak teh sarakola. Nah mabet kabagean BLT, hapunten pakades ngandeup dicanda ku emah, ngandeup dihibahkeun ka nu miskin nu sabenerna. Tah eta nu beunghar pinter syukur teh. An dia teh ting aya, ting eueuh nu kitu tah. Alhamdulillah. Saha eta nu titah bersyukur agama maka paingan patokan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah adalah bersyukur. Jelema anu boga agama bakal apa tugas lalaki, bakal apa tugas awewe, naon tugas ujang salaku suami, naon tugas neng salaku istri. Didinya bakal terjadi hak jeung kewajibanan. Ayeuna pemegat boga kewajiban ari jaluk pamuna alanisa salaki adalah pamimpin. Ngaran pamimpin landung kandungan laer Aisyah entong janji ngagerebeg mang dan lain kasurupan. Pemajikan baeud pamimpin mah lain kudu ngabaeudan ngewa anjir lalaki bae. Terus papa tina wujud tina bentuk geus beda. Lalaki mah kumisan janggotan. Lalaki wowog dawog. Awewe mah kumis eueuh janggot eueuh. Matak ngejing lamun awewe sok baeud teh nah rasa baperan ai bapak baeud nanti isin ku kumis. Kumis pada jamotrot yei. Syukur mah tutupan heula ai baeud mah. Da ai kumis badan tuluy baeud jika ada useupeun gitu. Matak keur kaum lalaki mah tong sapuan baeud, lain tugas urang. Pamajikan baeud, apa-apa kudu sadar moal aya hasil lamun eueuh seuneu. Kunaon pamajikan baeud? Karena urang. Maka nu kudu dipertanyakeun lain mah kunaon mamah baeud ka akang lain kitu tapi tanya aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang. Lamun aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang bapak bakal ngotetak leos kana padaringan beasna kosong oh moe dieu pamajikan baeud leos ka kamar lipstikna geus dicokelan ku bilik moe dieu pamajikan baeud leos kana slop geus coplok moe dieu pamajikan baeud ditempo pakaianana teu ganti-ganti moe dieu pamajikan baeud ditempo ka sunna geus goreng moe dieu pamajikan baeud bapak bakal sadar kasalahan numplak aya di salaki. Ini teh salaki teh nangkep ka pemajikan bapak ge sadar mamah baeud teh karena bapak. Loh tukang bakso geuning loong ibu mah teu janela. Mereka api khawatireun.
cokot duit ku salaki teh mah tong buat baeud aya bapak teh milih ya aya 2 juta keupeukeun kana leungeunna ibu babari lihat hate nempo duit heuh dia songan duit langsung nyareupeun ka tadi inilah merakna da artinya jadi solusi lamun agama geus jadi solusi moal mandang pamajikan salah moal mandang salaki salah tapi gerateangan solusina supaya teu salah. Mun ujang indit-inditan ka itu ka dieu noong tumpat tempuk ka awewe sejen neng cekelan agama ulah juk cemburu kok boga laki muru nah mikir buah-buahna awak kurang aya kekurangan lantaran lalaki mah panon teh balot wae geus boga teh anggrek haloho ka sejen betul mah rokono kalau huru kan si buuk di bereuman neng ulah juga gurubuk sia pansin itu buka pamajikan der kabeh aku itu entong itu mikir oh resepkeun kana rokono tinggal namprak bapak resepkeun kana rokono resep ka dieu teh urang ngagaluh dibere itu bulikeun kana rokono you can see sarung pejuk itu bupek bereuman sing adu gabrut ka ditu datang salaki moal teh nyeluduk di domba Garut solusi bener tuh Pak solusi kudu boga solusi deredeg aya dangdutan dina hajat kumaha kami seandainya aku dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu eta salah joget we gagah eta joget no nyopot duit 1 amur-amur geuning ka artis pan amokkeun teh pamajikan amokna keur uleman ulah nepi ka naik ka luhur tong ngejebrot ku salaki nepi ka teu saeutik pan salaki tujuh naik siap ka artis 100 kain 5.000 sarujeng ngabibiran salaki joget teh tulus duit aku rumah tangga aut-autan pamajikan kudu cerdas jeung pinter naik ka luhur bapak bade joget nya teu kenging antau da sanes murid sok jeung aing bae saekeun sekalian hiji solusina solusi aduh gabut joget saat ini maunya di edan dari soal sistem balangkun ieu mah babetkeun wah da moal tulus saraki jogetna kalau kan istighfar harita keneh buah-buah ya juri kasurupan di dieu agama solusina mata klien neangan kasalahan tapi geranyian solusi tina eta kasalahan agama bener kadua cek agama lalaki latantop teu meunang gede amak si neng dibikeun ka ujang teh ku indung jeung ku bapana si neng lamun dititah mungeun tara dipaksa ku kolotna si neng lamun boga kahayang teu burung ditedunan ku indung bapana si neng keur sakola di ongkosan ku kolotna si neng disaragaman ku kolotna ayeuna geus boga salaki indung bapak geus neuteuk-neuteur melah jantung diserenkeun ka di salakina bungahkeun eta pamajikan sarua jeung ngabungahkeun indung bapak kana jadi anakna hese nya Pak tugas ulang kitu atau ieu teh kudu baralay kami toha teh. Ieu mah kan hancur budak itu. Sekolah menang kolot. Biaya ti kolot. Nah, di kolot wisuda nu gigireun ka bogohna, pake jeung status Facebook nih. Terima kasih ya Bebe, kamu udah menemani aku dari nol. Yeay, teu ngaluarkeun biaya sih eta sampai-sampai. Nu kudu aya gigireun nu kudu aya belah kenca jeung kadu indung bapak eta nu ngamodal ieu ka Bogor terima kasih Bebe kamu udah menemani aku dari nol sini si eta mah ngariweuhkeun wae Kira kadar pisalahkeun nanya udah makan belum aduh kamu perhatian banget kolot ka mati hot hak ku atlet ke sama prot wah tapi kan disanjung ku anak nah ari eta kira kadar nanya keur udah makan belum ngirim beas ke henteu kuat geus asa diperhatikeun hei kaum hawa tong gampang katipu ku bibir lalaki yo tong gampang katipu mun kitu mah udah makan belum bari dikirim beasna alus udah tidur belum patak ngabalas ge acan udin teh nah, ku cinta jadi boloho. Iya mah sebatas pukulasan rumah tangga lain ibarat keur bobogohan neng keur bobogohan mah honey bunny sweetie darling boga motor eueuh bensinan didorong kuduaan geus rumah tangga mah Pak motor butut bari namruk teh hayang pamajikan nu ngadorong ganti ceuk aing oge boga duit ini ulin-ulinan aku nggak punya uang, pemaji bisa pemaji biarlah karena cinta tidak menang uang.
Waduh anjir. Bukan cinta tidak menang uang. Anger cita-cita tidak harus melapar. Maka tembongkan sebagai lelaki asli. Bohong, dawong. Maka rumus kolot baheula Pak Kades sama jalan kajeng Bandung Masurwa aya budaya urang Sunda karena sawer panganten terus tuh Pak. Ning sok aya nyarek tuh kayaknya eta teh sana ti Hindu, bae da urang urang Hindu. Da simbol. Meureun tadi sawer heula teh ya. Oh, berarti sarua jeung Bandung. Panyawer mah Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Acan. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Hidup dina kanan bagja ayeuna ngarumah tangga. Jati diri anu pasti bagja yang sorak itu latihan gila gitu. Bumbung jalan rahayu ngebat jalan rabi awor kedal ucap amal nyobadanan kewajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin. Naik enung bapana pan beas kawurkeun bonbon koneng gede sekarang mah aya duit itu sing gede 100 ribuan lain 500-an kumaha lah mun mulung contoh sirahna goal mahi hiji nu diawurkeun teh beas wur awur tah makna wur awur makna nanaon rumah tangga lalaki kudu bisa ngawur ka pamajikan ari beas teh makanan pokok mata reret beuteungna bisi keleng reret bajuna bisi teu diseuseuh reret budakna bisi geus tipis reret mikapna bisi leungit reret ispangna bisi teu bersih reret imahna bisi teu sarua jeung minum bapakna reret slopna bisi teu saharga jeung nu dipanggulikeun ku kolotna. Iya geuning makna beas teh artina salaki kudu bisa ngawur ka pamajikan. Dua, rumah tangga teh geuning diawurkeun es bonbon, cuk ibu es bonbon teh cek abdi mah permen, teh ibu mah keukeuh ibu teh ge odol. Ayeuna ngaran-ngaran es bonbon permen teh manis asam asin rame rasanya, nano-nano. Jangan rumah tangga teh moal ami seumur-umur, moal pahit seumur-umur. Geratanya ieu nu datang nu dihareupeun kuring. Pahit peuheur lada hasil rumah tangga karampa ku sararea. Leres. Ieu mah budak karek sapoe. Nah, dia jadwal dari gitu. Hah? Astagfirullahaladzim. Serius? Aing ngoreang. Ayahnya. Ada setek asup kana agenda. Nggak usah nanti gua. Pokoknya mah doa banyak. Sing sakinah, mawadah, warohmah. Kata Ibu Ramana ada kikian teh duit gede ya. Moga-moga digentian deui ku Allah. Lamun memang teu kagantian itu kan bae pasti jadi nilai infak jeung sedekah. Bapak Kades sing sehat, sing panjang yuswa, rakyat-rakyat nu aya ge di dieu sing amanah, sing jalujur, sing sarehat lahir batin, anu garuduh utang sing enggal bayar. Tararik kebaroga. Ibu bapak tuh hampura pisannya. Kalau menkuring tadi elingan mah abdi kita apal jadwal deui. Ternyata aya keneh cenah mudah-mudahan sakitu oge sing manfaat lah. Bapak miwah Ibu sadayana sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup luhur jembar sahampurana paralun anu kasumpun nu ninggalin di pamrih hampur anu katedak luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disimpulkan ngaturkeun ka Al Mukarram Bapak Ustadz Nana Gerhana
anu parantos ngaduikeun tausiahna mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sami-sami ngamalkeunana dina ragahan ningkatkeun ketakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala.